warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun saroji, nu ngajawab salam, mudah-mudahan sing aya nasib angkat ka tanah suci. Daun salam di sisi sawah, nu ngajawab salam, mudah-mudahan terhindar tina musibah. Daun salam, daun jati, nu ngajawab salam, mudah-mudahan sing garetol ngaji. Daun salam di Ciranjang, nu ngajawab salam, mudah-mudahan sing kabayar hutang. Daun salam di Gegel Berit, nu ngajawab salam, mudah-mudahan sing laloba duit. Daun salam, daun campeda, nu ngajawab salam, mudah-mudahan sing enggal gaduh budak. Assalamualaikum waalaikumna warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa naskuruhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du, faqala ta'ala azza wa jalla fi ayatihil karimah, fankihu ma thaba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba', fa in hibtum alla ta'dilu fawahidah. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala nabiyuna sallallahu alaihi wa alihi wasallama, an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Wa qala aidan ya ma'syara sabab man istata'a minkumul ba'ata falyatajawwaz fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji fa illam yastati fa alaihi bisawm fa innahu lahu wijaun al hadis. Sadaqallahul adim wa sadaqa rasuluhu habibuhul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puja kalihna puji urang sami-sami panjatkeun ka Pangeran Rabbul Ijati. Oge rahmat sinarang salam mugia salamina dilimpah curahkeun ka junjunan alam nyatana baginda Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, miwah ka para keluargana, ka para sahabat-sahabatna, ka para tabi'in tabi'atna, tugdugi ka urang sadayana sebagai umatna anu ngarepkeun kana hoyong kenging syafaatna, anu ngajalankeun kana sunnah-sunnahna. Mudah-mudahan urang sadayana sing kaluluberan ku syafaati mantena jaga di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal. Pengatur waktos penata acara anu kudisim abdi dibika hormat, wabil khusus sahibul bait sahibul hajat anu kusim abdi dibika hormat. Oge ka kedua mempelai anu kusim abdi dibika hormat, wabil khusus para tokoh masyarakat, para ajengan, para
kiai para hujaj asatid wa asatidah anu sami-sami hadir dina ieu haflah mubarakah anu mulia anu mudah-mudahan marantana dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Kaila pilenggah kersana Bapak aparatul pejabat, Bapak sipil, Bapak pemerintahan, kersana Bapak RT anu talente, kersana Bapak RW kudu loba digawe, kersana Bapak lurah kudu jarang migawe salah, kersana Bapak camat kedah tiasa ngarahkeun umat, kersana Bapak bupati kedah cinta kiai, kersana Bapak gubernur kedah daek syukur, kersana Bapak insinyur ulah takabur, kersana Bapak BPD kudu loba nyieun hade, kersana Bapak Karang Taruna kudu daek rapat deket jeung para alimil ulama, kersana Bapak Ketua Pemuda kedah seueurkeun ngadua, kersana Bapak Presiden ulah asa jadi gegeden. Mudah-mudahan pamimpin urang sadaya rendahna Bapak RT, luhurna Bapak Presiden dijantankeun pamimpin anu beramanah ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi sallu alaihi ya Nabi salam alaika sarah ya Rasul salam alaika ya Habib salam salawatullah alaika Allah ya Nabi alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika mugia iya jamaah maksana masih ijabah yuswana masih barokah fokusna husnul khotim Allah ya Nabi ya Rasul salam alaika ya Habib panganten eukeur bahagia diriung ku barareya teu aya beban berkira akhirna malam pertama Allah ya Nabi alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika malam pertama malu-malu malam kedua ngatrok pintu malam ketiga matikan lampu malam keempat buka baju Allah ya Nabi alaika ya Rasul salam alaika
Apapun adanya engkau, ku
pecah seribu, pecah seribu. Ibarat bunga, aku takut banyak kumbang yang hinggap. Aku tak mau patah-patah tangkaiku patah. Aku tak mau hanya dia. Yang selalu ada di jantung hati, tempatnya manja, tempatnya rindu, tempat curahan hati yang damai. Entah apa bagaikan kayu basah dibakar api curiga, api cemburu, api perinduan yang oh angin kabarkan melati di depan rumah, ku menantimu. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Pemanasan, mudah-mudahan ku berkah sholawat versi dangdut versi Sunda ngajadikeun wasilah, ngajadikeun sababiah urang cinta ngaoskeun sholawat ka junjunan urang sadaya baginda Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naroskeun ibu bapak jadi panganten bunga henteu atoh henteu, nikah raos teu, naon hartosna nikah teh kawin. Jadi muning keneh nikah muning kawin, muning keneh nikah. Naon bedana nikah jeung kawin? Aya bedana henteu? Ari nikah mah ku surat, ari kawin mah ku urang. Ari nikah mah ku surat, datang tadi kantor urusan agama, terima saya nikah kepada Mimin binti Amin dengan mas kawin bersih 5 kilo dibayar kontan. Anu tadina haram urang cacakatan jeung istri sanes mahram ku waktos 5 menit biasa jadi halal ku parantos nyata ditikah. Bahkan upami bapak nikah ibu nikah ganjaran anak ageng teu aya nyata dina rumah tangga hiji oge teu jadi ibadah. Pangnyeuseukeun acuk salaki janten ibadah, nyadiakeun kopi kanggo caroge janten nyadiakeun acuk kanggo caroge angkat jumatan janten ibadah. Pangnyangukeun jang caroge oge jadi ibadah. Taat tumut kanu janten caroge janten pangmeulikeun rokok ka warung jang caroge jadi ibadah. Nyanguna jadi sholatna jadi ngajina oge jadi mencetanna salaki ge jadi ibadah. Ngadanggake ti beuting jadi ibadah. Sakali komo lamun minang mah. Nah ibu lamun hayang ageng ganjarana komo gadis-gadis aya nu jomblo teu aya. Doakeun anu jomblo seengal-engal gaduh jodona amin. Kalayan jodoh anu pasti amin. Anu dongkapna ti Gusti, jodoh anu maslahat dunia sareng. Mudah-mudahan ieu kedua mempelai sing sareneuk sing saigel sing sapahang sing satulang amin. Kacai sing jadi saleuwi amin. Kadarat sing jadi salogat amin. Kacai sing garatol mandi amin. Kadaratna sing garatol so. Mudah-mudahan sing alarawet jodona amin. Parantos katampi teu acan simna. Naroskeun ka panganten jang wahyu parantos katampi sim teu acan. Ibu bapak terang hartosna sim teu. Naon sim teh upami terang? Ai hartosna sim teh surat izin mono, surat nikah teh. Ari STNK na terang teu.
aya SIM aya STN. Ari SIM surat izin monok surat nikah teh. Ari STNK naon? STNK mah surat tanda nurunkeun kolor atawa STNK teh surat tanda nomor kamar. Bisi Jang Wahyu engke bobo, bisi pahili kamar jeung kamar mitoha. Ari barang kedlos teh ka kamar mitoha. Padahal nyaeta kamar istri nama dipalih dieu surat tanda nomor kamar. Aya SIM, aya STNK, aya oge STTB. Naon STTB teh surat tanda tamat bobogohan. Bobogohan heulan teh ieu panganten teh bobogohan. Nya cinta pada cinta heula. Suka teu Jang Wahyu ka bojo nu ayeuna suka. Jang Wahyu tos gaduh bojo ayeuna teu acan. Atos tina tadina teu acan gaduh bojo ayeuna mah janten gaduh terus nengna tos gaduh caroge ayeuna teu acan. Atos saha namina? Aawah yu upami teu acan gaduh putra neng nyebatkeunana atanapi akang. Lamun tos gaduh putra istri kacaroge nyebatkeun bapak atanapi ayah atanapi dedi ded. Naon lah da bahasa mah teh meuli bapak ngabapakeun anak. Upami engke neng aawah yu atau sepuh gaduh incu berarti nyebatna teh abah atanapi aki ngaabahkeun ngaakikeun incu. Jadi kurang sebagai bojo kacaroge tiasa nyebat aa. Sok jantan kurang turutan sing lobaan nurutanna. Jadi kurang lamun geus boga caroge, lamun can baduh budak kacaroge teh nyebatkeunana aa atanapi akang atanapi sayang. Naon we eta mah sok sakahayang bisa nyebutkeun bapak. Lamun geus boga budak mah ngabapakeun bu bisa nyebut abah ngaabahkeun incu. Tah ulah soteh awewe sok kasalaki nyebut ngarang model Bu Epi Papa ule satununa mamad atanapi ma Emi sok ka Abah Oji nyebatkeun anak teh saroji teu meunang kitu mah haram. Lamun awewe nyebut ngaran kasalaki kudu alus ku basa goreng ku basa. Komo mayati mah Abah Rohim nyebutkeun anak teh ohim teu meunang engke budak nurutan. Kudu soteh nyebut akang, kudu soteh nyebut bapak, nyebut abah. Naon we nu kira-kira pantes. STTB teh surat tanda tamat bobogohan. Ari BCA na Jang Wahyu tos gaduh naon hatosna BCA aya SIM, aya STNK, aya STTB, aya oge BCA. Naon hatosna BCA ibu terang ke? Ibu terang BCA? Biraku teu terang pacok nyimpen artos. Oh, artina BCA teh sok turutan. Ari B na barang, Ari C na colok, A na AA, barang colok AA. Nah eta anu awahyu gaduheun. Ari ATM na gaduh teu. Naon hartosna ATM? Artina ATM teh sok. Ari A na alat, Ari T na tempur, M na mama. Alat tempur
mama tangke panganten bakal tempur ajeng mama. Mudah-mudahan ieu panganten baru sareng panganten anu bari sing jadi pasangan rumah tangga anu sakinah mawadah warohmah. Sholawatan deui. Allahumma sholli wa sallim ala barang sayyidina wa Muhammadin wa maulana Muhammadin adadama bi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkilan. Allahumma sholli wa sallim sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin adadama bi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkilan. Barang-barang Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin adadama bi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkilan. Eli umat muslimin muslimat ayo urang sholat berjamaah esok kewajiban urang di dunia Allah tiba kalian alam akhirat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin adadama bi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkilan. Lamun urang ibu arang geus pae jasmani teh ibu pasti ngalele. Muni
hadi rasulillah kamayun wa munjahidillah bi ahlil badri ya Allah salat lohar tengah poe salat asar pas sore salat maghrib beak poe salat isya meme sare salat subuh mudang sare ta eta kabeh bigawe pola oso diike-ike disinaka burung yang gere ibadah Allah rijal Allah ahli sunnah li ajillah ya ras ni sama Alhamdulillah wasallallahu bi fadlillah wa ya aqam wa ya anja wa ya sadat wa ya albab wa abdun ya ulil albab ta'ala wa yusurulillah Allahumma bi quwwatin minal imani wal islam wa bi adad jamalina Allahu rabbal alamin abadallah rijalallah ahli sunnah li ajillah wa kuluna lalillah hasanallah bi fadlillah ya aqab wa ya anjal wa ya sadat wa ya abad wa antum ya ulil albab ta'ala wa surulillah sa'alnakum wa lijul bau rajanakum wa bi amri qasasnakum fasundu'a ma'ulillah ya kawin win 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 hayat kawin agas sekuat berang peti buku jalan hayat kawin win hayat kawin gas sekuat berang peti lele ngohan isin kupah RT isin kupah RW mun urang teu kawin sika teu payu awewe sholawatan yo 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 sholawatan 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 kalau kita ngaku umat Muhammad siang hari dan malam membaca sholawat kalau kita ingin mendapat syafaat sholawatan yo 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 sholawatan 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 kalau emang kita ingin berberkahan Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ibu bapak jang wahyu kupingkeun jadi me aya pulunganan cenah ustad teh nyanyi wae sholawatan wae kan bae kumaha urang wae sabab disebutkeun ustad kidung teh kitu jadi lamun ceuk pisan terima asma laqab sapertos namina Abdurrahman nu asal kawit namina teh Abu Hurairah nah Abu Hurairah janten namina Abdurrahman sabab Abu Hurairah Abdurrahman resep ngurus kucing ribuan kucing diurus ku Abu Hurairah jadi Abu teh bapak Hurairah kucing jadi bapak anak kucing tapi disebutkan Ustaz Kidung nyata pada katarik ku pangawarasa ngaraga tangkal mauni buah carame pupu rebutan mun ngaji teu make seni mustame osok narunut nu penting seni lagi jadi ibadah teu ngawur ka manah bae
Yang wahyu khususna panganten anu baru oge umumna panganten anu bari. Modal rumah tangga teh 5. Sabariji? 5. Yang wahyu catat ku jang wahyu oge ku sadayana termasuk abdi. Modal urang rumah tangga hayang sakinah mawadah warahmah termasuk hayang aya dina ridho Allah termasuk ulah loba pipaseaeun. Naon cenah? Ulah loba pipaseaeun. Ulah loba dora. Ulah loba nyaeta urang nyaeta beneng ceweng ejeung salaki ejeung pamaji. Upami ieu diamalkeun insyaallah modal nu 5 ieu bakal jadi modal khusus kanggo jang wahyu panganten baru oge umumna kanggo panganten bari. Mana anu 5 teh jang wahyu modal rumah tangga teh kahiji modalna teh at-ta'awun. Naon cenah? At-ta'awun. Catatnya nomor kedua at-tafahum. Naon? Nomor katilu at-tasamu. Nomor kaopat at-ta'aruf. Nomor kalima at-tasarruf. Tak kahiji at-ta'awun jang wahyu, kadua at-tafahum, katilu at-tasamu, kaopat at-ta'aruf, nomor kalima at-tasarruf. Naon hartosna at-ta'awun jadi saling bantu dina rumah tangga teh. Ya, contoh upami ieu pada malan teh kira-kirana karepotan tuang caroge teh. Contoh salaki urang teh rek ka sawahnya bingga rek macul rek kumaha lamun tukang macul, lamun nu gawe ka kantor rek gawe ka kantor, lamun nyaeta tukang dagang rek dagang, lamun tukang kuli. Tak ieu teh bakal repoteun salaki teh ye. Lamun jadi tukang dagang mun tukang dagang cilok contohna mawati ngolahkeun nyiapkeun tanggungan ngabersihan jeung sajabana tah dibantu ku pamajikan supaya caroge teh ulah riweuh teuing dina ngajalankeun nyaeta pada malanana. Jadi saling bantu. Mun caroge karepotan tiasa dibantos ku bojona, sabalikna bojona ge karepotan biasa ngisihan teh kan meureunnan bojo nu asal kawajibanana mah caroge kembali nyisihan teh ka bojo hayang keng ganjaran. Waduh ieu teh loba sisihanan teh mode apa arta loba pisan nya capreun pamajikan teh can istirahat dibantu ku salaki nyaeta pangmoe-moekeun mun dina nyisihan. Salaki rek angkat ka kantor diweuheun coba kaberangan siapkeun sapatuna bajuna naonna termasuk nyata peralatan kantor. Lamun nu ka sawah karepotan can neangan pacul neangan koret neangan siapkeun ku pamajikanna caina tekona kopejang baeun ka sawah. At-ta'awun saling bantu. Mun salaki karepotan pada malah dina rumah tangga bisa dibantu ku pamajikan. Sabalikna pamajikan karepotan deui ngurus budak masak nyusuhan riweuh bantu kudu jadi salakina. Walaupun awe tugasna hiji getol salat, 2 getol diwedak, 3 bisa masak, 4 sing bisa ngurusan budak, nomor kalima getol ngadangkat tugas awewe. Tapi salaki ge kudu ngabantu lamun nyaeta karepotan bojona. Intina salaki ulah asa jadi salaki, ulah mentang-mentang salakinya. Istri pamajikan ulah asa jadi pamajikan. At-ta'awun sadayana ingatkeun saling bantu insyaallah mun saling bantu kitu bakal jauh tina pipaseaeun. Ulah ieu ari sia lilela teuing aing nuan di sawah tadi coba beuteung aing geus lapar. Bongana sia teh buru-buru anturan der balik ka imah ditakol sira pamajikan ku gelung pacul der jadi pasea. Lamun teu saling coba dibantu ku salakina meme ini pamajikanana ge kitu keneh. Mun keur nyisihan teh dibantu ku corege teu naon moal kalabatkeun dayus da ngabantu niatna termasuk lamun awerek gawe erek damel pek bae istri ngabantu ngabantosan damel kanu janten caroge usaha teh kasab ngan niatna sejak rek ngabantu ngan ulah niat rek ngusahakeun pamajikan. Meunang
urang ngijinan pamajikan digawe oge mangga ngan niatan ulah semata-mata urang hayang diusahakeun ku pamajikan. Wah genah pamajikan dewek euy ka Saudi cicing we salakina di imah ajojing yo ajojing ajojing yo ajojing. Wah joget ka mana-mana da dikiriman duit ti Saudi ti pamajikan. Mun niatna kitu haram eta salaki ngadahar hasil usaha kesang pamajikan, tapi lamun pamajikanna ngirim mah duit bikeun ka anakna disimpen teu dibeak-beak teu jadi masalah kaasupkeun ngabantu eta. Jadi pamajikan gawe niatna ngabantu ngurangi kana beban-beban nu janten saroge awun. Naon cenah? Awun teh hartosna teh saling bantu aya we di puncak Cipanas. Masjid At-Ta'awun tahartina At-Ta'awun teh saling bantu maajo dina rumah tangga. Nomor kedua Jang Wahyu ibu bapak sadaya modal rumah tangga teh at-tafahum. Naon cenah? At-tafahum. So nomor kedua na turutan ku kabehan. Nomor kedua na modal rumah tangga teh rek kanu kakara arek kanu lila arek kanu geus kolot arek kanu ngora keneh. Nomor kadua na modal rumah tangga teh at-tafahum. Naon hartina at-tafahum? Naon hartina at-tafahum? Hartina at-tafahum teh kupingkeun ibu bapak saling memahami. Tadi saling bantu. Ya, naik hartos. Nah aya pulungan sanakeun euy. Aya. Jadi engke bisa aya ajeung anu fanatik wah di mana meuli ge ti anu wah teman nyanyi anu pulunganna cenah ceramah dengan kitu we hungkul padancan. Hiji ataun. Nomor kadua atafahum saling memahami. Sok lamun salaki geus paham kana karakter sifat menjadi pamajikan moal aya ti pasean. Bener teh? Pamajikan geus paham kana karakter sifat nu jadi salaki moal aya ti pasean. Oh salaki urang mah goreng adat teu ka fatwa teu ka ciwit ulah coba-coba ngomong salaki urang keur capek mah moal jadi pasir. Salaki paham ka wah pamajikan urang mah ceret bawel percis ka semaya laki nu dihareup gogorokan wae gitu kan. Cek salakina teh ya teu mun geus pahameun ka dinya kakara saling memahami. Waduh ieu teh kunaon nya pamajikan teh judang jeding wae buat baeud wae. Oh tadi kasentak ku urang pahameun menjadi salaki teh. Gunung buat asa dipilih kasihkeun pamajikan teh urang buat setoran berarti hutangna loba keneh kabang emo kabang keriling cek urang teh moal aya ti pasean maila ibu bapak benar teh pamajikan ka salaki sarua kunaon nya salaki teh punyan panyun kitu na teh biasana salaki teh aneh tuh kieu buah-buah asa dingin salaki teh buah-buah boga awe kitu di luar salaki teh da urang mah resep nya hidung ku hidungna nyaah ku hidungna ka salaki teh benar teu bodas ku bodasna sayang ku bodasna mancung ku mancungna sayang ku mancungna rek mancung rek hidung rek pesek rek hidung rek mage tetep nyaah kadu jadi salaki burung hade geloge aya paribasa salaki urang sabaliknya salaki burung hade gelo oge pamajikan urang ku urang mah sok dicarekan pamajikan teh benar teu dicarekan ku batu mah tetep teu ngeunah benar teu salaki teh sok diomongkeun ku urang ketika digorengkeun ku batu mah tetap pamajikan teh teu ngeunah da salaki urang benar teu saling memahami dina rumah tangga mun hayang jauh tina pipaseaeun. Contoh urang gawe tadi ge bawa di ka sawah can nganteran mak emi teh jam 11 teh oh paham meureun di imah pagawean can beres ngurus budak teh ya nyadiakeun teh paham. Jadi telat saeutik oge ngerti salaki teh da saling memahami dina rumah tangga Jang Wahyu saling memahami. Tangge dina rumah tangga kudu saling paham. Jai keur mimitian nya kitu genah saling pikanyaah saling bogoh diciwit oge tah ku kabogoh mah kalau dicubit sayang kalau digigit sayang hayang hitut oge keur bobogohan mah ditahan pan hitutnya hitut intip gitu kan nyebutkeun entut oge entit saeutik gitunya terus dibawa ke bobogohan mah gitu dibawa lelempangan baheula macan aya motor mapah gitu kan aduh aati aong gitu
anu ati aong gitu kan, nyebutkan ti tajong teh ti aong, dicadel-cadel aduh ati tajong gitu kan, coba geus kawin ti tajong teh heuh atuh sia teh cokor teh atuh mun delak-delehkeun kang teh sia teh sok benar teh naik ke bobogohan mah aduh menikeun ka disayang-sayang kan guru janten calon teh nah ari keur bobogohan mah kabehan oge itu berikut abdi ajeuna kabeh lah ngalaman sarua mangkana ulah sebatas sayang mesrana keur bobogohan termasuk rumah tangga hayang sayang mesra rumah tangga hoyong modalna tadi teh ya atapahum ataun saling ngabantu atapahum saling memahami kageurut ka bogo urang teh ini ka pasar meuli basona geuras nya baso urat namut peso kanu dagangna teh mang namut peso kageurut pek teh getihan leungeunna entihan gitu nyebutkeun ya anangan nae entihan nyebutkeun getihan ge getihan nyebutkeun getihan ge entihan ari keur bobogohan mah benar teu nepi kan pangkat ngalagu kuda yang mana aa sayangi kuda yang putih di dalam kandang wanita mana wahyu sayangi wanita yang putih berambut panjang jande mane ajo sayangi janda yang putih berambut pirang barang ya Nabi salam salamun alaik ya Rasul salam salamun alaik ya Habib salam salamun alaik salawatullahi alaik ya Nabi salam salamun alaik salawatullahi alaik takut ya Nabi salam salamun alaik ya Rasul salam salamun alaik ya Habib salam salamun alaik salawatullahi alaik ya Nabi salam salawatullahi alaik ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi Asa liwat daraji atfatayajil rotal alami ya u'ailajud liwat karomi atfatayajil rotal alami ya
ya wa'inal jud ya wa'inal judi wal karomi. Kuda yang mana, kuda yang mana? Kuda yang putih di dalam kandang. Janda mana kuat sayangi. Janda yang putih berambut panjang. Janda mana kuat sayangi. Janda yang putih berambut panjang. Mana kuda mana tuan sayangi. Kuda yang putih berambut panjang. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Dua modalna atapahum kamarana eta paroha sing arit ka tukang. Hiji ataawun. Yang wahyu catat ulang ngalamun ibu. Hiji ataawun, kadua atapahum. Hartosna ataawun teh naon cenah tadi? Sebatkeun emot keneh teh Bapak. Hartosna ataawun naon? Ataawun teh saling bantu. Nomor kedua atafahum saling memahami. Nomor katilu nyata atasamu saling musyawarah. So, contoh urang ketika rek ngajual TV kebenaran kaboga duit pamajikan musyawarah heula ka salaki. Ulah asah main jual. Lamun teu musyawarah nya salaki balik capek, pikiran keur pusing, kabenaran main resepna nonton bola, balik ka imah geus kabayang, nempo TV eueuh bisa-bisa ngamek salaki balik ka imah. Lamun bojo teu musyawarah rek dijualan kanu jadi salaki. Termasuk rek barang bere di sarua kudu selalu musyawarah kanu jadi. Bapak aya raka ka dieu abdi rek maasian artosnya kumaha diwidian teh ku bapaknya. Termasuk rek usaha kudu musyawarah. Termasuk rek meuli pakaian. Jadi termasuk meuli pakaian ge kudu musyawarah kanu jadi salaki. Kumaha bapak angyan potongan kieu resep teu kawisan teuing teu kamahalan teuing teu pantes teu musyawarah kanu jadi salaki. Naon sagala rupa dina rumah tangga kudu berdasarkan lamun urang selalu musyawarah jeung nu janten caroge, sabalikna caroge ge selalu musyawarah sareng nu janten bojo, insya Allah eta rumah tangga teh bakal ngurangan kana pipasea. Salaki sarua deui. Mamah gajian teh 3 juta ieu teh sabulan. Nganu 1 juta mah wayahna nya rek merek kolot imi bapak kergering kumaha musyawarah ulah mentang-mentang salaki. Wah keun bae da duit urang menang usaha aing dar sangeunahna. Lamun teu musyawarah pamajikan bakal amek, di samping bakal amek bakal curiga, disangkana dibikeun ka batur. Benar teu? Walaupun rek mere anak, rek mere kolot, naon fungsina pamajikan walaupun aya hadis ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ari salaki pimpinan dina rumah tangga, hartina salaki saluhureun ladenaneun kina kitu kieu kudu bacet nu jadi salaki. Tapi tadi oge salaki tong asa jadi salaki, pamajikan tong asa jadi pamajikan, kudu selalu musyawarah. So badangikeun termasuk kurangi kehidupan di dalam dunia ieu. RT jeung awek musyawarah, DKM kiai jeung ajengan jeung paparat pejabat, ketua karang taruna jeung pabede musyawarah. Lamun ku musyawarah insyaallah bakal beres. Teu aya hiji masalah anu teu tiasa beres angin di musyawarah. Kenaon cenah? Atasamu teh selalu bermusyawarah, caroge jeung bojo, bojo jeung caroge, bade ngalayat mudamal kah, bade barang beli barang kah, bade meser bumi kah wa ubay, bade masian ka kolot kah, bade masian ka mitoha kah, bade masian ka anak kah, rek menang hasil pamajikan kah, rek menang hasil salaki kah, tetap kudu selalu bermusyawarah. Pamajikan lamun dibohongan ku salaki bakal leuwih bohong. Di kasaran ku salaki bakal leuwih kasar, di bengisan ku salaki bakal leuwih bengis, di salingkuhan ku salaki bakal leuwih salingkuh. Bisa benarna henteu pamajikan teh tergantung jang wahyu kumaha urang sebagai salakina. Benar? Di bawah benar awewe mah bakal benar,
dibawa tebenar bakal leuwih tebenar, dibawa koret bakal leuwih koret, dibawa ngedul ngaji bakal leuwih kedul. Mun salakina daek getol ngaji salat insyaallah ka pamajikan oge bakal ngilu daek. Kumaha tergantung pimpinan kan urang kepala rumah tangga. Ngan si bodoh lamun cek caroge tos aya kaputusan gitu nya atos we tilu jang wahyu catet moda rumah tangga teh atas samuh. Sabab rumah tangga teh lain niat saheureun, lain sabulan 2 bulan, tapi kudu satuluy. Bahkan saur Allah dina Al-Qur'an, "Fangkihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba." Sok teangan ku anjeun awewe pipamajikaneun anu dipikabogoh ku anjeun, anu geulis ceuk anjeun, anu suka anjeun, anu geulis hatena, geulis rupana, termasuk loba pakaiana, bandana kudu nudan dindun dan kudu alus dandanan, din kudu alus agamana, dun kudu alus dunyana jang wahyu, dan kudu alus dangdanan kudu nu geulis Pak, da ieu teh bogo mah jang naon, benar teu? Benar. Berarti urang teh kudu cinta heula jang wahyu. Dari mana datangnya lintah, dari sawah turun ke kali, dari mana datangnya cinta, dari mata turun. Lamun tanpa cinta ieu rumah tangga moal benar beda jeung baheula. Lain zaman Siti Nurbaya dijodokeunnya, zaman Tikotok di Lebuan teu bisa kitu. Ayeuna mah kolot ulah sebagai kolot tong nekang ka anak sok we nya penting kolot ngaduakeun kudu ka anu teu menang ka dieu kudu usaha eta mah teu gawe komo kawin ka santri mah paling pagawean lagi ngabdepet kanyut doang ulah kitu. Rek usahakeun naon? Nah, sabab Allah nu ngarizkianna. Kudu ngaduakeun pek rek ka mana-mana ge, nu penting nyaah ka maneh. Benar teu? Benar. Laras jeung wahyu, kudu danding dun dan alus dandanan, din alus agamana, dun alus dunyana. Ulah nu dat ditut. Naon dat ditut? Geur mah goreng adat, beuki hitut, medit deui. Nya goreng adat salaki teh, nya goreng adat pamajikan teh, nya beuki hitut, sok keur bobogohan mah. Nyang hutut ge katera tanyakeun ieu Pak Imam jadi patung di panggung. Nah di geus pantaran kieu mah ngahajapan hayang hitut teh kana irung pamajikan. Tut ajo ge tah saobar nyiru heuntu sia. Baheula mah boro-boro dihaja dikitukeun. Dina tadina era teh jadi oh era geus rumah tangga bener teu. Sok keur bada era atuh. Hayang papangi teh komo teu papangi sapoe teh kumaha? Ai geus rumah tangga mah kitu. Tah bisa awet harmonisna teh ku atahun atafahum atasamuh saling bermusyawarah. Tilu nomor 4 jang wahyu ibu bapak hadirin saudara modana rumah tangga teh at-ta'aruf. Naon cenah? At-ta'aruf. Naon at-ta'aruf teh saling mengetahui. Matak sok di aya at-ta'arufan. Sok shalawatan. Salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah awasa
ata'arufan yuk. Jadi ata'arufan teh kudu mengetahui. Bahkan si lalaki nurek ngawin awewe kudu nyaho bapakna keturunanana orang mana rupana termasuk kudu nyaho kaborok-borokna oge. Dalam arti ulah ngajual ucing dina jero karung. Tahun keur nanyaan teh mah kudu dikalakeun didohirkeun. Bisi awet teh borokan, bisi hapuran ieu teh da dina tempo rupana mah alus. Barang malam pertama teh merolok hapurna, kecewa akhirna teh lila rumah tangga. Dalam arti at-ta'aruf teh kudu saling mengetahui. Awewe kudu apal ka lalaki, lalaki kudu apal ka awewe. Jadi at-ta'aruf teh pendekatan, PDKT, perkenalan, ulah asal. Gitu, langsung ujung-ujung ditikakeun kudu suka pada suka, kudu at-ta'aruf heula, kudu saling mengetahui heula di dinya, kudu ketemu calon lalakina jeung calon awewe teh kudu ketemu. Mun nek dijodohkeun teh mah bori jang wahyu ditinggal cocok bogo bangun nama datang tah kakara di dinya. Termasuk modal rumah tangga at-ta'aruf kudu saling nganyahokeun gitulah. Cek bahasa Sundana mah kudu saling nganyahokeun tadi teh salaki kudu nganyahokeun kana adat pamajikan seperti kitu. Pamajikan kudu nganyahokeun kana adat jadi salaki teh sapertos kitu. Salaki kudu nganyahokeun kana karakter pamajikan. Pamajikan kudu nyahoeun kana karakter menjadi salaki. Dan geus nyaho ti awal seperti kitu salaki urang. Matak daek dikawin oge pan geus dibejakeun. Orangna, barangna, korongna, termasuk adatna, naon-naon geus dipasrahkeun ditarima we. Hiji ata'awun diulang-ulang di sepoho, kadua atapahum, katilu atasamu, kaopat ata'aruf, ata'awun saling ngabantu, atapahum saling memahami, atasamu saling bermusyawarah, ata'aruf saling mengetahui, nomor kalima atasoruf saling perbaiki. Tuh, mun aya kasalahan saroge ulah kitu pan ate geus kadu budak atena bapak teh cing era lah ku budak daek-daek ibadah salat ngaji jeung batur ulah sok baju doro wae atuh hirup teh lah ulah mentang-mentang asa ngora nyanyawer ngompol gerak eureun bapak teh ayeuna mah wudud ngaboko gerak eureun nganyukan gerak eureun termasuk ka batur sok tungateung wae bapak teh ehram gimana sebagai jadi pembaji isin abdi mah mung amun kieu mah mun kitu adatnya geuningan saling perbaiki teu naon pamajikan oge mere saran ka coroge nu palabasaeuna mah. Walaupun abdi cibatur ajengan ustad menang pemajikan nyaranan dan jelema teu luput tina kasalahan al insan wa huwa nisyan bener teu diperbaiki mode Pak Haji Kanar tuh tukang potong alim da geus foto jenggotan gitu komo jenggotna ipis mah coba atuh kurun cukur-cukur buuk teh eta huntu mending nyengsol gitu coba si atuh nyikat-nyikat gigi daek mani atuh lah make baju teh berseka atuh cek pamajikan ka salaki meunang teu nana beda abdi era atuh boga salaki kitu kitu goreng adat salat tara ngaji tara hardolin dahar moda ulin untung abdi daek oge diperbaiki taku pamajikanna kulisana di sarana sabalikna pamajian ka salaki mung atuh lah sok dikokolor wae atuh nikos budak ngora wae maneh teh tiap sare maneh teh nya kutang dibeungkeut ku tali sia teh terus buuk sia teh ku kabel terus rek hees dibalun sia mah kubat nyamuk ku autan atuh aing teh nyium susu maneh teh jadi mabok aing teh coba atuh sia teh make minyak seumit atuh sia teh atuh lah coba make rok rusak ieu atuh maneh teh coba rangsang atuh aing teh supaya nafsu ka maneh teh ulah kitu atuh ka budak teh sentak-sentak wae si koplok si goblok si rangjada anak saha sia teh jenol nyanak sia meureuna cek salaki teh ka pamajikan saling perbaiki kasalahan ngan kasalahan salaki tong diuar-uar ku pamajikan kasalahan pamajikan tong diuar-uar ku salaki kabenaran aing boga pamajikan teh lah nya hideungnya goreng patuk kaduhung aing mah kawin jeung eta teh lah haram jadah penglain kakolot aing mah hayang aing lah dan gantina kitu dipiceun Bang ari PT menangkeun leuwih peot kieu Bang dipilih menang leuwih koceplak menang nu peot ini cek salaki aing baheula mun kawin mah kasih itu beureun beunghar senang beureunan mau bigarepeun mah deuleu atuh batur tuh lah aing kaduhung aing teh kawin ka sia teh lah aing baheula ge teu ngeunah sia teh lah mau bari ngacah si masare oge itu ge digogoreng atawa keur tangga salaki urang mah peuting ka 3 kali eta teh habon we urang geus leuleus oge habon nolan deui paling pusing urang mah salaki geus kitu teh larudet leung mere duit mah urang teh pusing ieu kamu lamun geus garudetkeun hayang udud hayang kopi mah komo lamun salaki beuki ngompol mah geuleuh aing mah cenah lah dibeja-beja ka batur teu meunang ka aeban caroge dibeja-beja kudu jantan caroge benar teu
saroge ulah ngabeja-beja kaaiban pamajikan burung hade dialoge pamajikan urang berarti kudu dihargaan anak urang saroge sarua teu keing diwatos-watos rumah tangga tong borobatur inung suku ge ulah nyahoan jang wahyu tah ayeuna kakuranganana terus kalebihanana saroge bojo jang wahyu sawalikna neng kudu bisa menerima maka kudu benar-benar matang ngancep hukum mah kupingkeun meuning keneh sakedeung bobogohan daripada lila bobogoh kupingkeun meuning sakedeung bobogohan daripada lila bobogoh lamun lila bobogohan punten urang boga anak lila 5 tahun ya katanya 3 tahun kaburu bosen geus rumah tangga teh da lila bobogohan tapi kakareke wau kenal bapana geus ataluk geus nupai geus naon ikan cepat ikan gabus lebih cepat lebih bagus batu purun kesik naik kalapa tonggoheunana itu puru ieu deh sarua boga buru-buru dikawinkeun tah bobogohanna teh bari rumah tangga jadi moal kadorong ku bosan punten compo antar halak artisnya nilai bobogohan jadi bosan alus nama semakin cepat semakin bagus sok buru-buru tikakeun supaya ulah bosan jang wahyu lila bobogohan teh gitu kan jadi alus sakedeung jeung alus nama kudu kadulur keneh bahkan kudu kata tangga alusna sok amun kawin kata tangga alusna cek katarangan hukum nyangan pipamajikan teh tah nyesuaikeun jeung ayat Allah pangkihu ma tobalakum minan nisa imasna wasula sawaruba teangan pamajikan ku anjeun nu dipikabogoh anu geulis anu cantik rek 2 rek 3 rek 4 pek ari anjeun kaduga mampu mah tapi lamun teu kaduga teu mampu komo teu kaelmuan fa in hibtum ala tadilu pawaidah hiji wae alusna mah kadulur keneh kata tangga alusna sok lamun kawin kata tangga cai bae pae mah lamun kawin kata tangga atuh da bawa parsel teh tinggal ngalung-ngalungkeun nempo kitu geus teu kudu seserahan jauh-jauh tinggal lung kawin kata tangga alus nama kadulur keneh kata tangga anu deket supaya nyaho karakterna adatna sifatna ngan cekolot mah cenah lamun kadulur keneh lamun goreng sok tara kagok mun alusa sok tara kagok kitunya nganu pentingna malah neangan anu maslahat dunya akhirat tah eta ataun atafaum atasamu atasarup kudu saling memahami saling perbaiki kesalahan salaki ku pamajikan saling saranan gitulah saling ngasehatan gitunya cek kasar cek jabar nama insya Allah bakal awet bakal panjang rumah tangga geus nyaranan mah nyasehatan kitu kakar terus nu ngaran mitoha ieu kupingkeun hartina mitoha teh turutan sok Hartina mitoha teh hartina mitoha teh ari emna mimiti ari tekna tugas ari hakna habis mimiti tugas habis tuh si Neng tadina jang wajib di paraban ku bapana geus boga salaki jadi kewajiban saha salakina tadina dibangmelikeun baju ku bapana geus boga salaki jadi kusaha tadina diantar gawe ku bapana geus boga salaki jadi kusaha tadina diurus ku bapana cek bapana ol kaman geus boga salaki nurut ka saha berarti mitohamah tugas habis beres segala rupa ketika pamajikan anak urang geus dikawin rek kitu rek ieu ku salakina ngan tetep aya dina pantauan intina mun anak parasea mitoha geus moal bisa pituluy geus caraikeun lah dina makin moal eceug kitu kieu alus ngaran keun bae sabaran we heula keun bae sabaran we heula mitoha teh kudu bisa nyaranan oh pan aing teh doa cenah mah heula teh ka si eta teh nah atuh mah teh beut maksa atuh jang nya aing mah teh suka geus moal lila cek mah oge cek papa oge geus aing teh caraikeun lah pajangan birakul pencit mun bisa mah wah mitoha teh balik gitu mah serahkeun mun bisa mah saran ulah kitu pan kahayang maneh lain dijodohkeun tadi nage soke pertahankeun heula mitoha mimiti tugas habis dalam arti geus teu bisa ikut campur di urusan rumah tanggana paling mantau mah nganasehatan kudu ulah kitu atuh rumah tangga teh para sewa era ku batur tah ami kitu mah teu naon jadi teu bisa ikut campur teh merek papatah anu goreng geus teu bisa pek rek ku salakina dibawa ka mana pamajikan pek bae ngan pamajikan taat ka salaki jadi saling perbaiki 5 tah modal rumah tangga terus nu jadi suami hartina suami catat sok Hartina suami ari esna semua ari una ari esna semua turutan Ari Esna semua ari una Ari Una uang A-nya adalah M-nya milik I-nya
istri. Semua uang adalah milik istri. Mang ajo widama badi widama pasrahkeun ka bojo yuh sakieu gajihan teh made abdi anu geus ngospek umilah pek bae abdi nyuhunkeun ejang rokok wayahna nu hajat kiriman bakakakna kardusna berkatna lamun teu dibere bakakak kardus bakakak sok pasea pamajikan sok curiga bisi pajarkeun dibikeun ka nu ngora benar teu daripada pasea jeung pamajikan mending pasea jeung buka hajat. Jadi kudu siap-siapkeun sagarupan tah duit teh sakieu ceuk salaki teh ulah nyumputkeun 1 juta tadi ke 2 juta mun urang aya pangabutuh bebeja we ieu mah jangka anu bisi pamajikan wani cuka cokot kana dompet salaki da salakina tadina salinggo teh semua uang adalah milik istri kadar urang butuh tinggal minta deui ka pamajikan menang gaji teu meunang disebut salinun benar teh ngan cek bahasa Arabna suami teh esna sajaah una uswatun hasanah ari anak kudu amanah ari emna mawaddah ari ina istiqomah sajaah kudu berwibawa ulah istiqomah naon istiqomah teh ikatan suami tertekan istri kalau di rumah susis ngaranna suami takut istri jadi kudu sajaah berwibawa lain artina saja bunga tengah jadi kudu aya pangaruh wibawa di mata pamajikan sajaah una uswatun hasanah ari anak kudu amanah pamajikan titipan di Allah ittaqullaha bin nisa'i fa innakum ahadtumuhunna bi amanatillah kudu sieun anjeun urusan pamajikan anjeun sabab amanat teh emna kudu mawadah ina istiqomah teh laras sok salawatan deui ya rabbi shalli ala Muhammad ya rabbi shalli barang ali salli ya rabbi shalli ala Muhammad ya rabbi shalli alaihi wasallim ya
Habibin Nabi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Habibin Nabi Sejadan Kembali suaranya Nabi Sejadan Nabi Sejadan Nabi Sejadan Nabi Tadi Qur'ana ini kitabna Duratun Nasihin. Saur Kangjeng Nabi yang wahyu kepinggan. Saur Kangjeng Rasul ibu-ibu susah kawa istri. Wa qala nabiyuna sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati paman lam ya'mal bi sunnati falaisa minni. Tiasa ngaosna an-nikahu sunnati paman rogiba an sunnati falaisa minni tiasa. Hari nikah teh eta sunah kami cek Kangjeng Rasul. Sahajal mah nu ngajenkeun sunah kami kaya-kaya umat kami. Di dieu saur Kangjeng Rasul khairun nisa'i imra'atun kupingkeun ibu in nadarta ilaiha saratka wa in amartaha ata'atka wa in jibta anha hafidhatka fi malika wa nafsiha. Kupingkeun saur Kangjeng Rasul ari istri anu solehah teh kupingkeun nyaeta di mana-mana manehanana ditingali kudu jadi salakina sok ngabungahkeun. Pernah teu bapak nempo pamajikan bunga hati urang osok tara neuteuk bapak-bapak jawab ieu kana beungeut pamajikan sok meloncorong tara pika bungaheun pika amekeun. Oh pan ngaku. Jadi istri anu solehah mah lamun diteuteuk teh sok pikabungaheun tah. Oge di dieu dijelaskeun wa in kimtaan hafidhalka jeung lamun ieu awewe nyaeta diteuteuk sok pikabungaheun lamun dititah osok nyaeta hampang birit. Apa?
mun cenah kanu langsung mun ditetep mata pikabungaheun lamun dititah sok gancang init hampang dirit tak termasuk wa in ginta anha hafidhataka bi malika wa nafsiha jeung ieu awewe teh lamun salakina init sok bisa ngaraksa ngajaga kana harta bana nu jadi salakina wa nafsiha jeung kana dirina warin nisa imraatun pang alus-alusna awewe teh nu nurut ka carogena lamun diteuteup sok matak pikabungaheun ai urang mah sok pikaamokeun pikasabaleun rudet komo lamun geus monyong ciga asipan ciga tutut cek salakina sawajikan aing monyong wae rudet ciga asipan padahal salakina kakarek sadar emang ti memeh dikawin lagi geus monyong bibirna gitu kan termasuk lamun dititah teh rudet tutah titah wae cenah bapak istri nu solehah teh mun dititah teh langsung lamun target teu aya bisa ngaraksa kana hartana kana dirina jadi istri anu solehah. Terakhir mudah-mudahan ieu sing janten bahan rumah tangga urang sakinah mawadah warahmah. Terakhir ieu gaduh foto ibu khususna orang dieu abdi dibangun lingih nuju ngabangun masjid nuju rehab bilih aya anu bade ngiringan sodako kanggo pembangunan masjid Jami Baitur Rahman anu nuju dibangun mungkin aya panitia sambil gelar sorban sabaraha we saikhlas saridona pan tadi atos ieu mah beda nyawer ieu mah bisi rek nyumbang tah ieu bangawar gambar masjidna ketiasa diuningaan ka ditu bilih aing bade ngiringan sodako termasuk ieu tah dibagikeun cai asin ma'al musin jadi ibu masihan artos kanggo pemuanan masjid wabdi dipasian ieu cai doa bisi anu teu damang ieu sok tawasulan nu ngisana nu Jumaah cai herang dintehan jadi cai enteh dikopian jadi cai kopi terus cai herang cai putih didoaan jadi cai doa sing yakin nu bade dihibakeun dileueutkeun ya Allah nyuhunkeun barokahna tina cai doa tina hasil pangosan wengi kitu we lah nyuhunkeun nu teu damang ma abdi boja sing eueutkeun usahakeun ararai bade dihibakeun bade kana tatani wios ieu mah gratis kepada meser dibagikeun ku panitia. Mungkin anu teu kabagian hapunten mungkin terbatas di ngada macaina aqua. Mudah-mudahan sodako ibu bapak sadayana ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Oke, kembali kanu tadi atawun, atapahum, atasaruf, atasamu. Sok bila ingin melihat ikan bagikan di dalam kolam beningkan dulu airnya sebening kaca bila mata tertuju pada gadis pendiam caranya tak sama menggoda janda lincah ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami wal habibul ladhi turja safatuhu likulli hawlin minal awwali muhtalimi bila ingin melihat Nabi di surga nanti basahi dulu bibirmu dengan salawat
Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammadin ya Rabbi salli alaihi wasallim bila ingin melihat ikan di dalam kolam berikan dulu airnya sebening kaca bila mata tertuju pada gadis pendiam caranya tak sama menggoda janda lincah jangan dulu janganlah diganggu biarkan saja biar duduk dengan tenang senyum dulu senyum dari kau kalau dia senyum tandanya hatinya mau ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma ya wasi'an karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli halin minal awali muhtahimi salamullah ala tuha barang asa panangan salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah kulli mujahidillah bi ahlil bari ya Allah Allahumma bi quwwati minal iman wal islam wa bi hada jamalina Allahu rabbal alamin mugi Gusti mangharina niatan diri abdi tidak dapat iman Islam kugogoda iya zaman margi dina iya zaman seueur pisan keanehan anu mata ngahancurkeun keimanan jeung keislaman hayu gerak saradia menghirup di dunia amal kersan perenjaga di akhir orang sunaya gening maut ngadodoh borok masuk di pohon-pohon jatana teu merenya ho ngageureutan aya tempo aya pura aya penting aya raja aya kuring di mana aja tersumpi terbenam tempo awake gening nyawa reuceun badan
barokati umil Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bobo sapanon carang sapakan garihul sawur garihal bahasa pondok nyogopan yang nyogokna hapunten tina sanikahun sim abdi. Namun aya nu matak carosan sim abdi ngabentur kalbu ngabentar kana mana hapunten ka para ibu para sapu sadayana mun masofa wa ta makadar ambil yang baiknya tinggalkan yang salahnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.